Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes moga rahayu sagung dumadi. Salam Pancasila. Hatur nuhun kasuguri pamirsa sadaya di mana bae ayana. Buah nu di Karawang, Bekasi, Purwakarta, Bandung, wilayah Banten oge liana. Anu teu subrek sareng ngintun komentar hatur nuhun. Kakang Odoy di Kang Odoy channel Teh Putri Nanjung sareng nu sanesna salam hormatkum teu wiji-wiji. Hatur nuhun kasanggakeun ka para subscriber upami teu aya subscriber mah tangtos ieu saluran teu aya nanaonna. Dina pintonan slide video kiwari dina jejer kalungguhan basa kalayan pupuhu catur kembang wayangan. Masih dina raraga ngaji diri milang badan kadituna maca carita tabe pun sanes ilmu luhung tapi ilmu bodoh. Bodona aya di diri kula boro-boro mapegahan batur diri sorangan loba teu nyaho. Nyoso teh ku ngadenge carita nulian da saleresna diri kula mah teu boga carita. Beh dituna dalil-dalil anu tangtu kawas ciri bujangga atawa pandita. Jelas buku tur jelas kakawena. Ieu mah ukur carita salancar. Disebut seni da teu nyeni, disebut pangajaran da teu kuasa ngajar. Anggap we tilam tepang sono ti kula salam babarayaan pun tabe-tabe. Bareto aya usum nyandu dongeng mun sore-sore atawa peuting. Di Mangjaya, di Kuningan, atawa Wakepoh atawa Ibu Eli Hayati Karawang. Nya dihitung raos ngenaikeun dongeng mah bisa bari maraban hayam, bisa bari ngadapang, bisa bari ngopi. Bebas make sawangan, lamunan, da teu aya tampilan gambar. Ayeuna mah salangka. Loba paribasa, undak usuk basa keur contoheun. Da teu kabeh sepuh gaduh kabinangkitan basa. Nyaho tingkatan basa sareng luka-likuna. Harita mah arang langka nu boga TV, komo komputer, HP. Boga radio oge tos untung. Ayeuna oge sok aya dilombakeun lomba ngadongeng, utamana di sakola. Tapi teu nganggo basa Sunda. Nya kitu oge sami. Saluran kula ayeuna lolobana mah dongeng. Jadi mun ngaraos kirang panuju tong dianggap teuing, anggap we dongeng teu rame. Seueur oge saluran YouTube anu ngangkat dongeng utamana dongeng horor. Mun parayu geuning ari nyaritakeun jurig mah. Naon kacindekan kembang wayangan teh? Nyata ringkesna mah urang bakal metik hasil laku lampah urang. Cepat lambatna atawa kin di alam mulang alam akhirat tinemu jeung hasil lalampahanana. Ibarat basa dina dongeng-dongeng Sunda mah. Melak cabe, metik cabe, melak bonteng bakal metik bonteng. Kalakuan hade buahna hade, kalakuan goreng buahna goreng. Naon nu kudu dicegah teh? Numutkeun ceuk ustad di lembur kula nyuta ti ucapan para kolot nyaeta 3 perkara. Hiji ucap, 2 tegad, 3 lampah. Naon margana dikecapkeun dicegah? Ieu mah basa baheula, basa dicegah di dieu ngandung harti dititenan, dijaga diriksa, disebut oge disiplin. Upamana kecap buhun, siksa kandang karesian. Kecap siksa hartina dijaga diriksa, dirawat, sangkan teu ngalanggar. Ringkesna mah anggap we disiplin. Disiplin dina bidang bag-bagan karesian. Panginten tiasa disebut oge kode etik karesian. Jadi ulah ka ngarangnya. Urang ngadekeun nu ti heula. Ucapan ieu sami di mana-mana. Sami cek bapa dalang oge kitu. Kula nanya naon sababna geuning ucap nu diheulakeun teh lain tekad. Padahal saur keterangan aya hadis Gusti Rasul yen sagala lampah jalma dihitung kumaha paniatan awalna. Saur Bapak Ustad kieu
Ieu hitungan dina prak-prakan kahuripan. Dina larapan kenyataan, upama aya jalma gelo, lampah teu dihitung, teu dihukuman, oge patekadan da eueuh akal pikiran. Nya nu dihitung eta omonganana. Najan jalma gelo ari omonganana bener mah kudu dihitung bener. Contoh kaduana orok atawa budak leutik, can dihitung tekad lampahna. Mun ngomong Allahu Ahad, Allahu Somad, misalna hartina omongan jelas bener, kudu dihitung bener. Ulah nempas. Budak leutik ngapagaan kolot. Ari cahaya Gusti Pangeran mah aya di mana wae. Malah aya di unggal jalma. Najan jalma burahol ari keur ngomong bener mah dengekeun heula atawa tong gampang nempas. Mantak pantes gubrak bayi lahir sabada beres diurus, tuluy diazanan, dibacakeun qomat, nyata dibere ucapan anu hade. Ieu mengukur panambih carita. Panganteb. Memang sumberna tina dongeng ti kasauran Kiai Sepuh. Lain hartina kula nyantri, mung pantes we upama ngaheulakeun ucapan inohong ti Nusantara. Caritana pangarsa Abah Kiai Maimun Zubair ngadongeng dina mangsa ngaos salah sahiji kitab tafsir. Jejarna Kiai cilik, Kiai kira-kira namun dibahasakeun ku kula tabepun. Kacaturkeun aya sahabatna Mbah Maimun harita teh. Duka tahun mana meureunan ngalap ilmu agama Islam di kota Mekah. Duka meunang baraha taun ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat kacida suhudna. Kecap suhud hartina mun basa kiwari mah eta serius. Disiplin pisan. Dina hiji mangsa ngadep ka payeunun guru besarna, gaduh kahoyong, sangkan yakin, sangkan patepang sareng pangarsa Nabi Khidir alaihissalam. Minangka sesepuh dina kawalian. Nya ditedunan ku ingkang rama guru. Si horeng tos aya tiluan anu gaduh pamandegan model kitu. Mun teu salah, santri ti Mesir, santri ti Hijaz, duka di mana Hijazna. Sareng katilu santri ti Indonesia. Nyatana anjeunna nyalira. Disusun jadwalna masing-masing iraha kedah ngamalkeun wiridna. Naon doa wiridna? Ari tempatna mah dicakat sumur Zam-Zam. Kacirioskeun tos rengse masing-masing dina jadwalna. Disaur ku rama guru ngariung di majelisna. Ditaros ku mahasil ngadoana santri nu tilu tea. Santri ti Mesir mendakan ningali tangtungan istri lintuh bayuh-yuh sarta reuncem ku perhiasan. Teras diwawadian ku rama guruna. Anjeun tos kalingkup ku haliah dunya, najan ngaji agama borang peuting, angger engkena kakayaan nu diudag. Balik we ayeuna keneh ka nagara anjeun. Santri ti Hijaz mendakan tepang sareng hiji kiai sepuh. Tur luhung kalayan raksukan anu samakta ibarat hiji syekh nu agung. Ceuk rama guruna, atuh eta kacida alusna totonden kitu. Geus anjeun tetep we di dieu ke jadi kokolot di Mekah ieu. Giliran santri ti Indonesia nyarios. Nyatana anjeunna ditepangan ku murang kalih anu kasep sareng lucu. Ngangge jubah sareng busana kiai anu sae. Laras eta murang kalih teh ahli agama. Mung yuswana masih murang kalih. Rama guruna nyarios. Eta kawilang sae lapat teh. Ayeuna mah jung geura balik wae ka Indonesia. Teu kudu jero-jerona ilmu ibarat budak leutik. Ngajar we anjeun di Indonesia ngamalkeun ilmu nu geus aya. Atuh ieu ki santri enggal mulang mulih ka pasantren. Ngarasa kuciwa. Tidak sesuai target upama di pabrik mah. Poe ka poe ngarasula ngutamakeun ngadoa, zikir, istighfar. Nyarios ka Bah Maimun yen ngarasa sedih
kuciwa sareng alit manah. Dumeh nampi perlambang ti pangersa Nabi Khidir nyaeta gambaran kiai tapi masih murang kali. Lami-lami kirang sehat dugi ka pupusna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salaresna mah kula teu nyaho harti siloka ieu. Kumaha ngartikeunana panginten Nabi Khidir anu langkung waspada. Tabe pun an upama diharapkeun kapatokan cegahan tea, najan budak leutik ari pangarti pangucapna lungguh dina kalungguhan kiai mah angger kudu dihargaan. Cokot we ku ilmu Jawa, ilmu untung. Geus untung pisan najan budak keneh geus nyangking pangarti kiai. Atuh jarang-jarang jalma kitu. Teu kudu sedih. Nulian puluhan tahun masantren, ieu mah karak 3 tahun masantren. Geus satahap jeung kiai, atuh dietang anugerah panginten. Teu dieu tumurun deui ka dai-dai cilik, teu nanaon janten dai cilik, ngaranna oge pendidikan. Kumaha carana geus dumuknya ari penyanyi cilik mah rea. Aya oge di Karawang mah lomba dalang cilik. Eta mah cara atawa cenah metode pendidikan. Kumaha wae sangkan apal ka pelajaran. Sangkan wanteran ulah kurang pergaulan. Teu nanaon keur leutik jadi dai, geus gede engke jadi polisi, jadi jaksa, dan jadi mantri kehutanan, tidak ada masalah. Urang mulang deui ka pupuh catur. Memang salaresna mah nu dicegah mung 2 nyaeta tekad jeung lampah. Sabab ucapan kalebet lampah jalma mung dina ujaring panyarosan sepuh Kasundan tetep parap dina kahirupan digemblengkeun janten 3. Cenah cekolot mah Sunda teh susunan. Tartib nyusun kalawan bener sareng pantes. Teu aya Sunda bahasa adiluhung. Ilmu nu pangluhurna teu aya, nu aya Sunda wiwitan. Nyusun tartib ti awitan dugi ka akhir. Aya oge ilmu bodo, bahasa kirata, sindir, sampir, sareng siloka. Jero-jerona kajampe pamake mantra gunatani ilmu pare. Dituna ilmu kosong jampe paeh. Teu aya ilmu adiluhung paluluhur ilmu. Kadituna mah angger ilmu mah keur mantuan larapan kahuripan. Nyar kipayah neangan resiko dapur kumaha cocokna. Syukur bisa nyimponan kebutuhan diri jeung kulawarga, beh dituna bisa mereka tetangga. Amin. Kadituna mah nyiar kaselamatan dunia sareng akhirat. Meureunnan. 3 perkara ieu ilmu tartib, ilmu nyusun, paribasa mipit kudu amit, ngala kudu bebeja. Ieu dina bahasa tani. Boro-boro ngala buah nu bogana tatangga. Najan di leuweung oge kudu nyarita mun barang ala kudu amitan heula. Najan nu aya di banda sorangan, contona di kebon sorangan. Rek metik daun jambu, bebeja heula ka nu bogana, hakikatna Allah Ta'ala. Ngucap bismillah atau istighfar. Menta Gusti Rasul ngucap salawat. Manambelah bisana ngucapkeun ka tanggal jambu, "Hei jambu, daunna rek diala keur ubar mencret, muga jadi obat, amin." Itu bahasa contona. Angger boboga ku ucapan. Masih kurang keneh. Bila acan paham panginten. Contona arek ngadeg salat. Apan di lembur mah ngucapkeun heula amitan. Usoli fardhu zuhri 4 rakaatin jeung saterusna. Janten ucapan ieu bisa netegeun patekadan yen rek ngalaksanakeun ibadah. Angger boboga ku ucapan.